saranepun. Inggih. Barang astrajingan ningali kalayan ngadangu sorak hambal-hambalan berengna Bratayuda parantos perang campu. Duh, aya nu sumar-sumar kemanikan Praptaka sia-sia. Sorak kalian. Bima. Ayo bangsat jeung aing di dieu urang patutunggalan jahat. Ulah. Waduh, Jang. Wah, Kang. Arjuna. Tiba heula aing nungguan hayang patutunggalan jeung nunggalan Arjuna. Hayo urang bebelah kidul nurana lega supaya lila aing kopi galapati. Arjuna ditungguan ku aing Arjuna. Bima. Sa jeung aing patutunggalan bangsat. Binatang wong edan tutur ke aing. Ya Bima sing ngamabda ya Bima sing ngamabda Endera kang nafsu kagila-gila kagila-gila dah kurang ajar binatang nangtang kain kaya bocah cilik. Inggih. Wong gendeng aku ora wedi. Arjuna luncat tina kareta. Duh, Nyaeta ngajug-jug kana ieu kuda. iya inggih. Yakin bakal ngajug-jug anu sumar-sumar kemanikan Praptaka sia-sia. Anaking Abimanyu. Wayahna sakedeung kaselang heula amarek ngudag jama anu hayang mecak-mecak ka ama. Senadyan hamo pintor katenger bisa katarapun juling apa. Aku ora wedi, ora dene mobrol ketibanan panah kaula wong becik. Arjuna tunggang jaran. Dangu selak nite aswa tiba. Aswa pranyata kuda. Dipa panjang utawi lempai. Ulesing kuda dawuh pang megantara. Patining kuda antaka suramastaka gerotan. Kukulinciran kuda satria amanah, satria pinana, satria kinayungan, satria papayungan. Oyupe kuda arak api, arak abda sopi berene cuma deralan jenewer. Pecute melengkung kadia kowung-kowung. Mendeke kadia jelar. Lakuning kuda loncat sajengkang tan kena mancat kadia menelongtong minah.
siang poe ieu Pandawa euy. Ngimpi dewe puting. Ngimpi naon? Akang jo ngimpi. Ngimpi naon? Ngimpi maehan incuing. Bener teman. Bener. Palang siang deuleu euy. Boro-boro maehan uncuing karek ku sorana ge. Rada melang deuleu itu dunungan deuleu ditangtang ka belah kidul. Atuh damping kan. Wah, dewe kudu muter jalan ka dieu. Maksud sareng tujuan Kurawa hasil oge eta pikeun mancing Arjuna sareng Bima. Leres. Arjuna deh ya. Sia. Jempel-jempel. Angkat cerita tingkar pula dia bolan. Beres ah. Mun benang tema dipayahan urang menang milik ayeuna. Naon hadiah ti Gusti Prabu Siyudana. Gardapati Garda Wisesa Garda Denta Sami kairing walad dia balat tamtama nangtang Bima sarang Arjuna malum kaayaan di pangperangan Arjuna Bima hilap nebihan Raden Abimanyu anu dina waktu ieu misah ka Palikidul nyubadanan kana panangtang. Hei Arjuna aing di dieu. Hei Arjuna di dieu aing. Sumar-sumar manigan praktaka cia-cia saha. Alah kasep geuning Arjuna teh nya. Wah, meuni mencenges geuning. Bainganna hayati ngudag-ngudag. Wah, dantos we kulang. Janaka kaula anu ditangtang pesampean sok moal ngejat satunya beas. Bener ya, tega pati coba-coba aja. Mundur. Sawios ku abdi haling. Haling budak mah. Alah, agan naon maneh make ka dieu cepot. Lu melang agan aduh. Aya kasabat. Ari si lain nangtang dunungan aing atuh. Hah? Saya teu sangka si Arjuna mawa dukun. Wah, aling bos. disangka dukun akang. Belum dukun masuk digoreng. Duk. Naon pot dukun, rawas dari goreng kagak dukun. Eta mah sukun atuh cepot. Ari sukun mah di mana urang kengeng milik kedah sukun kanu agung. Syukur. Syukur belegug.
syukur goblok begitu mah. Syukur mah di mana aing jabri kekara disyukur. Syukur goblok. Aing syukur mah di mana beungeut aing ngadarada eta teh disyukur, dicakar. Geus teh ka mana wae. Maju pelajar padap-padap bangsa. Laka paingan aing ngimpi maehan injuing. Nyawa dunungan rek dialungkeun. Aduh, bawa-bawa dunungan aing deui dialungkeun. Kurang ajar. Ulah wakang ngeunah seurihe, jurig jana. Pusaka kaula nu bakal bisa mutuskeun jiwa raga sampean. Urang ka bakal mutusakeun jiwa raganena kejaba pusakaku. Deh, Laden sia. Mun urang mah lurat leret. Ari maneh nanaonan atuh. Lurat leret ai lempang teh. agan Kaula eta nembe rag-rag salira henteu kutuk ieu dikersakeun dawala kaula salamet. samun teu kutuk ieu Henteu. ari manawi teh kutuk ieu nuhunna teh kutuk ieu mah Si eta masuk ke sabeuleun ai. Maneh nyaho yen kaula ka dieu. deh katingal tina pasir agan teh geuningan aya nu nangtang kumaha itu tuang putra di tengah ayeuna ragot kurang Nu matak urang rengsekeun buru-buru ieu mangkluk. Haling bade ditemak urang panah ti corona. Wilujeng. Ai kan. Wah, Nepi ka ngagokan ki. ai kana berjuang mah tara juang ya. Dek ka mana atuh maneh teh deui? para penjahat Ai ka nyebut para penjahat. para penjahit Penjahat. diobras wae Percaya ari kakang. Biar saya yang ikut perang Wah, akan menggunakan senjata saya. Di mana eta teh maneh boga kitu? Kamari aya nu kakantun di lapang Tegak Kurusetra dibantunya ku abdi. Boga panahna nya kita lumayannya kan. Mana ieu tah? Ai teh komplit sama senjata tuh. Ini panah pusaka 2000 miliar ke belakang. Wah, umurna Dina zaman dinosaurus gitu beleguk. Alah, tembak ku abdi lah. Nya jik maneh nembakna bola ditu. Eta teh senjata naon ngaranna? Si geger. ngagegerkeun atuh saya mah. Persis jiga hayam pelung. Sanes siga deui da tina huluna. Paling disebut si geger teh kulan. Gering teh kapungkur wah ku hayam abdi mah. Gara sok taros ku agan. Geger gitu. Sok gan aing teh dek perang ieu teh. Hai taros heula ieu sakedap. Geger. Ya kan? Cepot geuning nemalan ceuk abdi oge. Gitu kan. Nya, permios. Rasa. Yakin bakal kapangang ti corona. Sayang tumampara. Panah Arjuna anu teu katingali ngapelesatna kanyahoan parantos manggang dina Tikoro. Atuh ieu patih ngemasing patih tu makaning perlayang. Teh sapira geuningan kudunungan mah. Geuning teu sapira sia. Anas Nangtang teh. Teh sapira Kang. Geuning teu sapiring. Sapira. Geus teh kumaha ngaran pipilueun wae. Aduh manawi teh daya dunungan. Weh, sakitu. Hebatnya kan senjata abdi hebat. Nah senjata saha teh? Nu abdi.
cing tenyo heula atuh. Beda. Apa nu maneh mah jabrik? Apa terus dikurud? Senjata dunungan jeung nu akang beda. Nya we geuning nu agan teh mah. Dunungan mah lemes atuh. Hor, aya nu aing ka mana euy? Senjata. Heeh. Nah, eta senjata Geuning cepot nu maneh mah kakaradatan. Di mana heula ari sia atuh? Lain jadi heula aing ka dieuna. Aduh, tobat bikin malu goblok. Bingkeun montong dibabawa nu kitu patut mah. Eta teh pangna mengko teh senjata aing aya nu ngisi teh. Ada bayu. Jangan lari. Awan. Sejumlah walan dia balatan darah. Si Bima kepung si Bima. Saha nundang tang aing? Nundang tang aing saha? Dunungan aing cenah ka dieu. Jeung aing heula we goblok. Sok lawan aing. Wah! Woi. Woi. Modar siap Bima. Sok siap. Wah. Montong kencet ya. Montong kencet ya. Kidul Bima amuk-amukan. Iya. Arjuna pon kitu dikepung wakul buaya mangap. Iya. Sementawis si Raden Abimanyu kapancing anu aya di tengah-tengah Tegah Kurusetra. Dilingkung ku bala tentara kalanya ieu tameng-tameng teh dianggep benteng, direngkep-rengkep atuh Abimanyu tiasa ngejat kanu tebih ku kurilingan dirinya. Iya. Bari di tiap-tiap madhab diantawisna Dursasana. Iya. Citraksa-citraksi atau tekantun karena oge ngiring nemak Abimanyu parantos karancang salirana. Panah dina panangan, dina patuangan, dina sampean, tapi tengirangan kada kasumangetan perang. Teras-terasan ngiring nemak.
kening para Kurawa teh. Iya. Modar siapa banyak modar. Dina waktu eta Jaya Rata nyanak pedang. Abimanyu nuju dadalik degan. Ieu ku Jaya Rata ditusuk angeunna ku ieu pedang. Maju kana sia maju. Licik. Tega licik kapan dina Bratayuda mah kudu saurang-saurang. Ari ieu licik modar sorak kenal. Abi maya bawa. Abi maya bawa. Abi maya bawa. Gatot Kaca anu tugasna dipalih kaler dina jangjang Garuda. Inggih. Nyata nuju di kepung wakul buaya malam. Abi maju Bogor. Abi maju Bogor. Gatot Kaca ngabelsak. Maksud melaan ingkang rayi. Udang syah. Bangsa. Abi maju Bogor. Raden Gatot Kaca prihatin ningali ingkang rayi anu parantos rancep ku panah. Iya nggih. Ngamuk nguak ngawik. Teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Kaprihatinan Arjuna barang ngadangu Abimanyu putrana masing pati tumakaning perlaya. Patugeng-tugeng sareng Bima silih carekan. Bungana ningalkeun Abimanyu. Iya nggih. Memang ieu teh keuna ku siasat. Ku kituna prihatin Arjuna. Anu dina waktos eta sadayana teu aya anu ngahruk ningali Raden Abimanyu anu parantos teu mangrupa. Dicacak ongkoh pinuh ku panah salirana ongkoh. Arjuna Abimanyu anak amahampura Raden umasa nuturkeun teuing ka amak kapancing kas aduh ampun Raka Batara Iya. sadaya-daya
ansur lepur papan karet tulis daya kalangan anak ayeuna keneh bakal diansurkeun Kurawa